ieu tos dugi ka tempat terminal gitunya, terminal bus kalau engke mangkat ka Osaka. Nice. Cuacana kondisinya nuju hujan gitunya tah. Jadi tapi abdi engke mangkat di ditu tuh jauh tuh jam 8 gitunya. Mangkat jam 8 jadi ayeuna nuju ngantosan heula pokona mah rada lumayan lami. Aya nuju ngantosan busna tuh ieu kondisi halte atawa terminal bus di Jepang gitunya. Nah jadi posisinya ieu nuju ngantosan bus gitu. Ya sabari sarapan heula di dieu mah teh tukang bubur tah ieu kesibukan kegiatan orang Jepang gitunya. Kesibukan teh pagi-pagi teh nya di stasiun kereta bade sakarola. Oh bos, pokoknya orang ini ukur ulin bos di Osaka yang pamajikan. Oke. Alhamdulillah orang aya pre saminggu, jadi orang ini ke Osaka dirinya iraha tuh gaskeun lawas. Alhamdulillah bos, tos nyampe nya ke lokasi tuh. Ya tuh, pokoknya aya nama ulin. Akhirnya terus nyampe gitunya di a few moments later. Ya tah ngaranna teh JR Namba Station sebenarnya. Tayana urang rek kulin ngari tutur rek budak gidig pokona mah los terus. Perjalanan pertama nya menuju Osaka gitu. Sarang pun bojo. Alhamdulillah aya kesempatan kanggo liburan gitunya. Tah ayeuna urang nikmatilah perjalanan ti bumi gitunya tuh. Kosong kene da ieu teh enjing naik gitunya. Ya posisina ayeuna dina hawa tuh. Di dia ya ikon nantinya pokok nama tuh tonton terus keseruan Ujang Pepi dina acara Sunda Jepangan tak ayeuna dina acara nuju liburan pokok namanya tuh sareng pun bojo nuju liburan pokok namanya di Osaka.